warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga orang Sunda sadayana nepangkeun simkuring wasta Iwan wilujeng sumping kasadayana dina danget ieu simkuring bade masihan ujangan atanapi ilmu ngeunaan cara metik kacapi Sunda. Yuk urang sakseni ku sadayana khususna dina laras pelog. Kumaha tata cara metikna urang sakseni sadayana. Mangga wilujeng. Ieu kacapi parantos di stem. Parantos di stem kana laras pelog degung. Cara metikna kumaha? Anging tadi orang kenalkeun wae dina laras pelog ieu atana di kacapi Sunda ieu aya sababarupi nada anu disebutna nadana nyaeta ngarupakeun pentatonis. Pentatonisnya aya anu jenis nadana teh nyaeta da mi na ti la da. Contohna sapertos ieu. Da mi na ti la da dalatina mida. Eta susunan-susunan nadana dina laras pelog ieu. Cara metikna kumaha? Urang pintonkeun wae salah sahijina nyaeta dina laras pelog catrik. Senar anu kudah dipetik mangga urang sakseni ti dieu aya senar dua, sinareng senar anu dua di luhur nyaeta senar anu mi. Sami petikan anu di luhur sami mi. Metikna kena disarengkeun. Contona eta metik dina melodi. Ieu goongna disimpen dina mi kene dina senar ka 12. Urang sakseni. Eta neme petikan kahiji laras pelog catrik dina petikan nada mi. Laras pelog catrik petikan mi melodi parantos dipintonkeun. Mudah-mudahan aya manfaatna. Anu salajengna petikan anu salajengna urang sakseni di engke dina pertemuan anu salajengna. Kirang langkung nyengkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.